Kudu nanti kakaula sukses alawi al-hadad wadalika ajibun jiddan. Hari kalakuan jalma munafik tegasna nusok ngarap-ngarap hayang dihampura dosa, hayang dirahmat ku Allah Ta'ala, tapi kebluk ibadahna sok ngalobakeun kana perkara laga eta ajib, aneh pisan. Karena naon li annal khaufa bisa hibil isaah al yaqub, karena sifat sieun cicing di jalma ahli doraka, ahli gawe goreng patut eta leuwih layak kudu namanya, eta leuwih layak dita'arudihi bisa atihi, karena datang sifat khauf kesawab amal gorengna nuju kana safawatillahi ta'ala, pirang-pirang membantu Allah Ta'ala. Jadi ulah sok ngerasa aman ketika orang digawe dosa, KTP ngerasa tenang, berarti eta jalma termasuk jalma anu munafik teh. Karena jalma munafik adalah jalma nu migawe amal goreng bari ngerasa aman, ngerasa gagah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalan make gitu sifat jalma munafik wa inna ma'amana ma'isa'ah lintikasi qalbihi, pasti ngerasa aman jalma munafik sarta migawe amal gorengna eta karena geus kabalik hatena wa umyu ainihi jeung karena wa umyi aini basiratihi jeung karena geus buta mata paningali batina. Jadi dijelaskan di dia ketika jalma ngerasa aman sarta migawe maksiat sarta migawe durhaka eta teh karena geus kabalik hatena jeung geus buta paningali hatena. Walakin mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Tetapi itu dijelaskan jalma nu diberi hidayah dituduh ku Allah Ta'ala, maka eta si jalma bakal menang dituduh. Jadi nu dikeresakeun Allah Ta'ala diberi hidayah, maka eta si jalma bakal narima karena hidayah. Kemarin pan dijelaskan bahwa jalma bisa ibadahnya tapi ku kaunggulan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberi hadiah hidayah oke itu termasuk keunggulan ya Allah Ta'ala. Mumayudil yang sabaliknya jalma anu nyasarkan Allah Ta'ala kata si jalma palang tajid darah waliya mursida, maka eta jalma moal bisa mangi karena ngurus jeung kana nududuhkeun. Jadi ketika Allah Ta'ala dikersakakeun kudu sasar sanajan dituduhkeun, sanajan diurus mau bisa kaurus karena naon, karena geus disasar teh Allah Ta'ala. Jelema edan, jelema sasar, dipapatahan teu ngaruh, dikitu geus teu ngaruh, da geus dikersakeun Allah Ta'ala kudu sasar. Jadi hidayah jeung kasasaran eta teh kersani Allah Ta'ala. Mata kudu nama usaha urang teh. Kudu nama usaha. Karena ilmu kulli mungkin eta sifat jaiz Allah Ta'ala. Digawe Allah Ta'ala karena sakabeh perkara nu mungkin. Rek nyasarkeun abdina, rek ngereh hidayah ka abdina. Ku nyasarkeun ge geus keadilan Allah Ta'ala. Ku ngereh hidayah eta kaunggulan dan Allah Ta'ala. Mata eueuh tungtuteun nya jelema nu sasar disasarkeun ku Allah Ta'ala. Eueuh tungtuteun. Karena Allah Ta'ala merintah abdi Allah Ta'ala supaya usaha, supaya ngadoa. Kumaha usahana? Ngadoa di musannif Allahumma hdina wa kullana ya rabbana waliyya wa mursida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilaika amrona wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis solihin. Kita doa ke musannif. Musina ya Allah, moga nuduhkeun
Muga masihan hidayah Tuhan ka kaula sadaya. Jeung muga aya Tuhan pikeun kaula sadaya ya Rabbana jadi ngurus jeung jadi nuduhkeun. Nuju kana perkara, nuju kana amal. Usok dikarasa Tuhan kana eta amal minna nu bijil ti kaula sadaya. Jeung muga ridho, jeung nu ridho Tuhan po eta amal anak ka kaula sadaya. Maka nyata-nyata geus masrahkeun kaula nuju ka Tuhan kana perkara kaula. Jeung muga ngamaotkeun Tuhan ka urang sadayana bari Islam kabeh. Jeung muga nyusul, muga nemukeun Tuhan ka urang sadayana bisolihina sarta jalma-jalma nu soleh kabeh. Wa ma ihtijaju bil qadari. Jeung aya oge ari gawe hujah ku qadar. Alladzi yajribuhu alladzi yajrihi syaitonul la'in ala alsinati kasirin min amatil muslimin fafihi khatrun kabirun. Gawe hujah ku qadar bisa memperjalankan setan. Karena hujah ku qadar ya setan anu dilaknat maka lisan loba jelema di golongan umum-umumna muslimin mangka hujah ku qadar itu eta khatrun kabirun. Pika paureun nu gede. Ada urang mah mesti kersakeun jadi jalma maksiat. Urang mah mesti kersakeun jadi tukang doraka. Mesti kersakeun ku Allah Ta'ala qadar takdir geus moal bisa ngelawan takdir. Eta teh kalakuan setan. Karena setan kusabab sifat putus asana nepika gawe hujah ku qadar. Urang mah geus kersakeun dilaknat ku Allah Ta'ala kudu nabi akhir we. Diturutan ku balad-baladna. Jeung tentara-tentarana setan di golongan amatul muslimin. Lolobana jalma muslim ulah mah geus kersakeun kudu dieu kudu kieu kudu doraka. Atuh teu rame alam dunia jalma dorakaan mah murid. Wah eta, tapi kabangga jadi jalma doraka. Iya, balan setan itu. Jadi guru nate setan ada teh. Wa huwa an'aduhu idza qila lahu nepika ari balan setan. Bila mana ditanya kata balan setan, wa qattaroka ba'dal wajibat. Bari eta balan setan itu termasuk jelema ya jelemanya anu ningal kana perkara wajib atawa digawe kana sawareh perkara haram. Lamun ditanya lima fa'al tadali wa qalata amrullah wa amaro rasul wa amro rasulih. Kunaon anjeun make migawe kana kitu migawe maksiat tawa ningal perkara wajib. Dan kunaon anjeun nyulayaan karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka ngandika eta balan setan karena lisanna geus dieutepan ku setan seolah-olah lah dulurna setan sahabatna setan. Cek eta sahabat setan jelema teh dalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maktiyun. Ari kalakuan kaula kitu teh eta geus takdir deui. Geus takdir edan di jelema ieu. Geus takdir kaula, geus dituliskeun di lauh mahfuz kaula kudu kitu. Wa makdiyun geus dipasti kaula bakal kitu. Cuk murid jeung balatna setan di golongan amatul muslimin. Ya dulu bidalika gawe udur ya jelema migawe maksiat penyebut takdir teh ya. Wa yarfa'ul harajahan nahwa nepika ngilangkeun si jalma kana heureut dina awakna sorangan. Padahal gawe dosa teh kuduna mah heureut tobat ka Allah Ta'ala. Wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala gawe hujah ka Allah Ta'ala alladzi lahul hujjatul balighah. Padahal Allah Ta'ala ngabogaan hujah anu sampurna bisa ngalahkeun ala jami'i khalqihi ka sakabeh makhluk Allah Ta'ala fi kulli halin dina sakabeh tingkah. Ayeuna bisa ngomong gitu sote
kunaon maneh euy gawe dosa takdir, kunaon maneh tara salat euy takdir. Jawabanna teh goblok ieu jelema ieu. Oh, dikerjakan nama ku Allah Ta'ala, tapi di mana usaha amal halusna? Nah, usahakeun tobatna takdir, itu takdir. Mata tergolong golongan mutamani. Jalma nu ngarep-ngarep hampura Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, tapi teu ibadahna. Urang mangke kitu karena hayang ngerasa aman, hayang kena hate ulah dipiomong ku batur. Emeng aleleh jelema nu ngomong nu mapatahan. Geus tong loba bagus geus takdir teh we kudu kieu. Bingung nu mapatahan oke edan ya jelema ieu. Geus sangeukeun di papatahan. Geus ngarasa aman hatena. Jauh tina ngarasa adab Allah Ta'ala kana jero hatena. Ieu bahaya pisan padahal. Sifat aman gitu. Eta teh adalah sifat jalma munafik kamari geus dibahas. Karena sifat jalma mukmin mah sok ngalobakeun amal alus sarta sieun ka Allah Ta'ala. Apalagi dijelaskeun ayat Al-Qur'an tentang sifat para nabi, sifat malaikat, dan sifat abdi-abdi Allah kalawan saleh. Cacakan keur migawe ibadahna sieun hatena ka Allah Ta'ala. Sieun teu ditarima tobatna, sieun teu ditarima ibadahna ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Ta'ala mau ditanya tentang perkara lebih digawe ku Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau ditanya sugan balik nanya ya rau kunaon Gusti nakdirkeun abdi kieu. Mau bisa nanya gitu karena naon? Karena Allah Ta'ala mengabogaan hujah anu sampurna. Mau bisa ditanya tentang pagawean Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'aluna wa hum yus'aluna. Bari ari jalma-jalma kabeh eta bakal ditanya kabeh tentang pagaweanana, lain tentang pagawean dan Allah Ta'ala. Pagawean Allah Ta'ala mau ditanya, mau dihisab dina hisaban amal oke. Allah Ta'ala kena hisabna. Seperti hakim bejana hakim dituntut. Sugan ke pendakwa teh. Tuntut euy hakim pun. Oh, hakim mah benar rek salah rek benar kumaha dewek we. Sudah sok banyak tuh dina persidangan. Kumaha dewe we, rek bener, rek salah, rek di penjara, rek di podaran. Oh, eta cenah teh nu didakwa kadenya dan lain-lain. Itu Allah Ta'ala mau ditanya tentang pagaweanana, nakdirkeun jelema jadi tukang maksiat, tapi nu bakal ditanya mah adalah jalma nu digawe maksiatna. Eta moal aya hujah jareupun Allah Ta'ala. Ketika wakulu nganti kakaula kese Alawi Al-Hadad inna qaulal asli hada adomu min maksiati bahwa kal jalma tukang doraka anu bieu kaulna lamun ditanya teh kunaon maneh gawe dosa takdir euy eta leuwih gede dosana tinimbang maksiatna, leuwih gede dosana tinimbang maksiat. Wa aksaru dororan alaihi fid dunyahu wa akhiratahu. Malahan leuwih gede madorotna pikeun manehana di dunya jeung di akhiratna. Leuwih bahaya, leuwih bahaya. Kunaon? Leuwih bahaya di anna makna hadhil maqalah. Karena makna ucapan dieu maksiat teh euy, maksiat kaula teh takdir ka Allah Ta'ala eta ya dulu min sohibiha annahu qalaha an i'tiqadin batinin ala tajarjuli qawaidi dinihi min asliha. Karena kalau dia eta nuduhkeun ti jalma anu ngucapkan eta kaul bahwa eta jalma ngucapkan eta kaul teh jauh tina patekaran bangsa batin. Nuduhkeun kana tajaljul qawaid, nuduhkeun kana guncang pirang-pirang pondasi, pirang-pirang kaidah agamana dina bongkotna langsung. Deukeut kana kafir bahasa urang mah. Deukeut kana kafir. Soalna rusak bongkot agamana berarti rusak tina asal agama. Seolah-olah lamun rusak tina bongkot kata kalake saperuntuh.
Maka Islam teh lamun ruksak pina bongkotna meureun runtuh teh jadi kafir mereka. Eta geus runtuh teu jadi kafir oge. Pamataya tubuh kadal asih jeung iraha rek tobatna jalma nu doraka kitu wa matayan dumu jeung rek iraha nalangsana jalma tukang doraka kitu karena pagaweanna nu goreng patut wa mataya staghfiru jeung iraha rek maca istighfar eta si jalma tina dosa wa huwa la yaro lahu fi'lan wa yaro annahu majburun makfurun. Bari eta tukang doraka kitu anu ngomongkeun dorakaan adalah takdir eta teu ningali kana pagawean manehanana karena ningali kana pagawean manehanana seolah-olah nyalahkeun Allah Ta'ala lain nyalahkeun diri pribadina kunaon euy make migawe maksiat takdir euy. Jadi ucapannya nanti seolah-olah nanaon teh nyalahkeun Allah Ta'ala aing rek goreng rek alus ke Allah Ta'ala. Makanya ke ulama tasawuf ya, dijelaskan cek ilmu kalam, ilmu tauhid dina kitab dina kitab Fathul Majid, kitab Fathul Majid dijelaskan bahwa hiji abdi didamel ke Allah Ta'ala sifat qadar, qadarna nyata kudratna kudrat abdi. Allah Ta'ala ngadamel pikeun abdi teh kudrat abdi. Aya kudrat Allah Ta'ala anu teu aya misil jeung teu aya babandinganna, teu aya nu nyaruwahanana. Jadi Allah Ta'ala ngadamel ka abdi teh kudrat abdi. Jadi si abdi boga kekawasaan bisa pulah pilih. Bisa pulah pilih. Eta kudrat abdi. Jadi ketika jalma nekatekeun bahwa eta abdi teh teu aya pagawean sama sekali nu migaweana Allah Ta'ala, maka eta si jalma termasuk ahli bid'ah, disebutna bid'ah qadariyah. Haram eta kalakuan tapi teu dibilang-bilang kufur besar. Nah, eta teh cek ulama syariat. Nah, lamun balik ke cek ulama tarekat, sama sekali abdi teu boga pagawean. Abdi itu bisa disalahkan dina migawe maksiat ternyata geus takdir ke Allah Ta'ala kufur eta hukumanna karena ruksa bongkot agamana langsung sama sekali hiji abdi teu aya kudrat aya kakawasaan pikeun milih padahal Allah Ta'ala nyeun kudrat abdi kakawasaan pikeun abdi pikeun pulah pilih eta nu benerna jeung nu lempengna kaul ke para ulama bahwa urang bisa migawe amal soleh eta termasuk kaunggulan ti Allah Ta'ala eta pagawean Allah Ta'ala lain pagawean urang ngabalikeun amal alus Allah Ta'ala. Tapi sabalikna ketika amal goreng dipigawe ku urang eta amal goreng teh pagawean urang kasalahan urang seperti itu bab najis bab fikih dijelaskan dina bab najis Rasakan nama likuli saya nikmatu najis teh Allah tegoreng cak Allah Ta'ala kan ka Allah Ta'ala digoreng kan eta najis yang abdi Allah Ta'ala tegoreng teh cak Allah Ta'ala kan cek urang goreng sotenya karena naon karena najis ya najis perkaraan najis atau sebandingkan anjing naon tegoreng karena aya hikmah. Maka ketika orang ngahina teh ka anjing euy paredogan anjing teh podaran tadinya tapi kangenas dina hate mangka urang doraka ka Allah Ta'ala karena najis oge dinajiskeun ku Allah Ta'ala najis oge dinajiskeun ku Allah Ta'ala. Jadi perkara anu najis deui ulah rumasa aing teh dinajiskeun ku Allah Ta'ala itu oh aing teh najis teh karena kelakuan aing baheula najis seperti dina kisah anjing bahwa zaman Nabi Nuh alaihi salam tapi najiskeun teh zaman harita sebenarnya batur bicara ulah digawe jima dina parahu anjing mapan gagawe tapi dinya kagawean najisna teh dijieun-jieun ku sorangan sajelema ge kuluna kitu mikir nya ketika manehna migawe dosa eta pagawean sorangan ketika orang bisa migawe ibadah ka Allah Ta'ala eta kaunggulan ti Allah Ta'ala pagawean Allah Ta'ala
Jadi orang kudu migawe karena adab tata krama sekulama kalaman. Aya adab tata krama. Emang dina segi hakikat maka oge pagawean Allah Ta'ala. Kan orang kudu migawe adab tata krama, sopan santun kalau bahasa urang. Sopan santun ka Allah Ta'ala. Wayaro jeung jalma anu sok ngomong kitu bahwa maksiat kaula teh adalah takdir di Allah Ta'ala. Annahu majburun makfurun, seolah-olah manehna dipaksa ke Allah Ta'ala. Majbur makfur katanya. Laisa tiarun, seolah-olah manehna teu bisa pulah pilih. Hayang alus, hayang goreng teu bisa milih. Seolah-olah teu bisa boga pilihan. Wala qudratun, seolah-olah teu boga kakawasaan. Padahal tadi dijelaskan sekolah makalah bahwa Allah Ta'ala nyiptakeun pikeun abdi teh kana ikhtiar, kana kudrat pikeun ikhtiar, nyata kekawasaan pikeun milih-milih, rek milih nu salah, rek milih nu bener, cek Allah Ta'ala. Nah nyata geus dipasti ku Allah Ta'ala antara milih salahna jeung milih benerna. Wa hada huwa bi aynihi, saari eta kalakuan jalma anu kitu aya anu cara bieu adalah madhab Jabariyah. Madhab Jabariyah. Nah, hari Jabariyah adalah hiji abdi anu nekatkeun dina hatena atawa kaum anu nekatkeun dina hatena bahwa teu aya kakuatan pikeun abdi pikeun milih antara alus jeung goreng. Kita geus dikeresahkeun alus jeung gorengna ku Allah Ta'ala. Eta madhab Jabariyah katanya. Eta wa hum firqatun minal mubtadi'in. Ari Jabariyah eta termasuk sagolongan ahli bid'ah anu haram patekadana tapi teu dibilang-bilang kufur cek sahabat. Dibini dina masalah agama. Ketika yaquluna ngaromong madhab Jabariyah mah di adamil ikhtiyari ala diddi ma taquluhul mu'tazilah. Ngomong nate adalah terayak sama sekali bisa milih-milih jang abdi antara alus jeung goreng. Alus jeung goreng eta geus dikeresahkeun ku Allah Ta'ala. Pilihan Allah Ta'ala lain pilihan abdi. Ieu madhab Jabariyah. Eta ulah ngomongkeun bahwa maksiat urang eta geus dikeresahkeun geus takdir ka Allah Ta'ala. Mata lebih gede dosana jeung leuwih gede madarat jang manehanana lamun ngomongkeun kitu. Karena Allah Ta'ala ditanya dia usaha. Kita usaha usaha ku amal, kita tobat, kita menggawe amal halus. Itu lawanan kaum Mu'tazilah. Ai Mu'tazilah mah firqatun ukhra, golongan sejen anu disebut ahli bid'ah anu kufur jeung syarak. Mu'tazilah ahli bid'ah anu disebut kufur ku syarak aya 3. Mu'tazilah, pula sapa, hiji deui teh mujassamah. 3 ulah ahli bid'ah anu dibilang-bilang kufur ku syarak. Dijelaskan di kitab Natul Talibin surah Fathul Mu'min bahwa ahli bid'ah anu disebut kufur ku syarak aya 3. Jadi aya ahli bid'ah anu haram patekadana tapi teu kufur teu syarak seperti Murji'ah, terus Jabariyah, Qadariyah, terus naon deui nya Rafidiyah, terus Jahmiyah. Loba ahli bid'ah teh nya. Nah, anu dibilang-bilang kufur aya 3. Mu'tazilah, terus pula sapa jeung mujassam. Nah disebutkan kufur ieu Mu'tazilah karena Mu'tazilah mah sama sekali Allah Ta'ala teu bogaeun kudrat. Abdi bogaeun kudrat. Kufur atuh kumaha? Dikamanakeun pangandika Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Ta'ala eta kawasa kana sakabeh perkara. Dikamanakeun makna innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Mu'tazilah disebut kufur kan gitunya. Sama sekali Allah Ta'ala teu boga kudrat
bogokeun kakawasaan, nu bogokeun kudrat mah adalah abdi ceuk mu'tazilah, nu tolol ya tolol orang disebut. Jalma kafir jeung ahli bid'ah mah kufur jeung syarah. Lamun pula sapa mah nekatkeun bahwa alam tidak. Padahal tidak teh adalah sifat anu khusus milik Allah Ta'ala, teu aya babandinganna jeung teu aya nyarupaan. Karena eta sifat tidak. Jadi disebutkan tidak teh aya mimiti tanpa mimitian. Kang mimitina aya tanpa mimitian ayana tidak disebutkan. Maka ketika nyarupa tidak makhluk nyata bumi teh ya bumi. Karena sifat tidak Allah Ta'ala kufur ya ahli bid'ah pula sapa. Ngomongkeun oi dunia teh geus aya di baheula. Teu diciptakeun, Allah menciptakeun aya di baheula. Geus aya di baheula eta bid'ah pula sapa. Kumaha cek pendapat bid'ah anu kufur teh anu kahiji nyata bid'ah mujasamah. Ari bid'ah mujasamah mah adalah kaum anu nekatkeun bahwa Allah Ta'ala teh ngagaduhan jasad seperti jasad makhluk. Aya leungeun, aya panonan, aya sukuan, aya letahan tolol. Geus puguh di ditu nage moqala fatul hawadis. Allah Ta'ala mah beda jeung makhluk. Allah Ta'ala ngatenteunna Allah Ta'ala lain kuleungeun. Tapi ku sifat Allah Ta'ala ningalina Allah Ta'ala nyata ku sifat basorna. Ngadunguna Allah Ta'ala nyata ku sifat sama'na. Aya sifat sama beda jeung jelema. Mata muhalafatul hawadis ya Allah Ta'ala teu aya kuping, teu aya naon panon, teu aya bibir. Karena Allah Ta'ala teu nyarupaan ka makhluk. Ketika sifat sama dan Allah Ta'ala malin ala kadang ngadenge hungkul bisa nganingali cek ulama ahli kalam. Yang itu di sifat basor Allah Ta'ala sifat ningalina bisa ngadenge sifat Allah Ta'ala kan. Matak beda jeung sifat makhluk oke. Sifatna geus beda. Komodina jatiana iman nyarupakeun kana datna mujasamah kan. Bahwa Allah Ta'ala jasadna seperti jasad makhluk. Atau eta teh jauh beda we jeung Nasrani. Tuhan urang teh euy manusia. Nu ngaranna Yesus Kristus. Jelema euy jelema. Tuhan urang. Cek si Kristen. Cek si Yahudi Tuhan urang beda jelema euy. Dasarua anak Allah kene saha Nabi Ujair. Boga euy. Hari Islam goblok sih boga Tuhan teh jelema kabeh aya malieur. Kayaknya kata ahli bid'ah dibilang-bilang kufur musyaratah yakin mu'tazilah pula sapa jeung hiji deui nyata mujassam. Urang tuluykeun deui wa mu'taqidu ahlul haqqi was sunnati wal jamaati. Jeung ari pategadan ahli hak, ahli sunnah, ahli jamaah. Untuk dinarenan ku urang ahli sunnah wal jamaah eta waasa pertengahan baina hata ini pari kota ini antara dua eta golongan. Jadi nengah-nengah antara pendapat Mu'tazilah dan nengah-nengah antara pendapat Jabariyah. Jadi cek Jabariyah mata di abdi mata boga kekawasaan mutlak kekawasaan milik Allah Ta'ala. Cek Mu'tazilah ma Allah teu boga kekawasaan mutlak kekawasaan milik abdi Allah. Maka cek ahli sunnah wal jamaah nengah-nengah di antara dua eta perkara. Kumaha cara jalan tengahnya? Abdi Allah Ta'ala ngabogaan kudrat, nan kudrat eta damelan Allah Ta'ala. Beda kudrat abdi jeung kudrat Allah Ta'ala. Ketika rek nyalakeun dina migawe maksiat, oh eta teh kudrat abdi euy. Kalakuan urang. Ketika ngabener ke dinamika gawe ibadah Allah Ta'ala, oh eta kudrat Allah Ta'ala. Kekawasan Allah Ta'ala kare kaukulan Allah Ta'ala ka urang bisa migawe amal ibadah. Mata nengah-nengah. Ya wa huwa kama qala ba'dul ulama. Kita sapertikeun pangandika sawareh ulama eta
Khorijun min baini parasin wadamin labana, seperti keluar perkara di antara tulang jeung getih jadi susu jadi laban. Urat pori-pori parasin kaca pori, bahasa orang nama merenau getih bodas. Jadi labanan khalison, jadi susu anu murni saigon anu sok meunang bisa didina pikeun jalma nu minum kabeh. Jadi ulah diara getih bodas nada teungeunah di dahar oge. Ulah diara getihna di getih peureum nada teungeunah di hakan oge. Tapi lamun geus jadi susu mah ngeunah diinum Pak. Heeh. Kitu we ibaratna. Jadi getih bodasna salah di dahar. Getih peureumna salah di dahar, geus jadi susuna karang dahar. Jadi ya tanya ibaratkeun pendapat Jabariyah, Mu'tazilah jeung Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah mah meureun euy dahar we langsung getih bodasna. Jeung Mu'tazilah mah dahar euy getih peureumna. Cek Ahli Sunnah mah atuh geus jadi susuna we ala geus jadi susuna, susu. Kenapa sana jadi susu naplok oke? Karena ibarat karena air susu, anu terima susu ini, susu anu murni. Harapa lah susu ini. Dan itu apa di warung Jawa? Kan eta teh tina para ulama ge dibentuk nanti asalnya kan tina getih, bodas jeung getih beureum. Padahal getih-getih di ditu namanya. Tayo wa mu'taqidu ahli sunnah, ahli pateka dan ahli sunnah wal jamaah ja'alana Allahu minhum. Moga ngajadikeun Allah Ta'ala orang sadayana termasuk ahli sunnah wal jamaah. Bifadlihi ku kaunggulan Allah Ta'ala. Cek pateka dan ahli sunnah wal jamaah annahu bahwa kalakuan la yakunu kainu sokirin wala kabirin illa biqada'illahi wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi wa annal ibadah wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Jadi pada kadang ahli sunnah wal jamaah teu aya perkara anu wujud rek leutik rek gede kecuali eta ku kodok dan Allah Ta'ala jeung ku kersani Allah Ta'ala jeung ku iradat Allah Ta'ala jeung ku qudrat Allah Ta'ala. Jadi rek leutik rek gede rek balangsa rek naon deui nya rek beunghar tuluy arek maksiat arek taat eta kersani Allah Ta'ala. Tapi sakabeh abdi-abdi Allah Ta'ala jeung sakabeh bahwa sakabeh abdi jeung bahwa sakabeh pada balan abdi rek alus rek gorengna eta makhluk Allah Ta'ala, makhluk katanya. Amal goreng makhluk, amal alus makhluk. Jadi lamun nyokot garis tengah nama abi oke hakikatna perkara rek amal alus amal goreng eta hakikatna adalah dipersakeun ku Allah Ta'ala. Tapi pagawean abdi rek alus rek goreng eta makhluk keneh nya, makhluk Allah Ta'ala. Kula sok dibalikeun karena takdir Allah Ta'ala, nya kudrat Allah Ta'ala. Cuma ba'da dalika yutalibuna anfusahum bi aibin tisali awamirillahi kullal mutalabah. Terus sanes kitu ahli sunnah wal jamaah sok neangan sok merdi ahli sunnah wal jamaah karena awakna sorangan turut karena sakabeh perintah Allah Ta'ala terus sakabeh pamerdi maksakeun kalau make neangan secara paksa wala yurafisuna laha fitarki syai'in minha. Tapi kan bisa memurahan ahli sunnah wal jamaah dina ninggal hiji perkara tina perintah Allah Ta'ala wayah malunaha ala tarkel manhiyati jeung sok mikulkeun ahli sunnah wal jamaah kana awakna sorangan dina migawe cegahan Allah Ta'ala. Jadi kunaon urang euy teu gawe maksiat teh oh itu dosa urang
kalakuan urang, kudrot kakawasaan urang migawe dosa. Wayah miluna ka teh nyaeta mikulkeun Ahlussunnah wal Jamaah kana awak sorangan dina migawe cegahan Allah. Jadi kan awak sorangan nu disalahkeun teh. Wala jetina biha jeung dina ngajauhan ya cegahan Allah rosan dina asalna. Jadi dipikulkeun kana awakna sorangan. Wa in laqau fi sayyin minha fadaru ilallahi bitaubati wal istighfari. Jeung lamun tiba ya ahli sunnah wal jamaah dina ieu perkara terpansuk maksiat ka Allah taala, maka sok buru-buru ahli sunnah wal jamaah mah badaru nuju ke Allah taala ku tobat jeung maca istighfar. Wa paratu pisaiin jeung lamun gagabah ahli sunnah wal jamaah dina migawe perkara atawa dina migawe perkara termasuk awamir perintah-perintah Allah taala badaru bi qodaihi sok buru-buru ahli sunnah wal jamaah mah ngodoan eta perkara rupana ibadah ka Allah taala wa tabu tuluy tobat ahli sunnah wal jamaah ka Allah taala. Mintar ihi tina sabab ningal perkara yang diperintah ku Allah taala. Jadi walayah tajuna li anfusihim ala Allahi abadan. Tara migawe hujah ahli sunnah wal jamaah pikeun manfaat awakna sorangan make ngaran Allah taala salawasna. Tara ngomongkeun takdir euy ti Allah taala. Jadi ngomongkeun bahasana siga gampang takdir. Yang siga bener berarti padahal salah. Ngomongkeun benar euy make kitu takdir teh. Eta teh kalimatna enteng diucapkeun tapi maknana gede, dibahayakeun. Karena ketika teu sesuai jeung amal ibadah urang, teu sesuai jeung kalakuan urang ngomongkeun takdir malahan nepi ka seolah-olah nyalahkeun kana Allah taala bisa rusak agamana. Wala yu'adirunaha para gawe udur ahli sunnah wal jamaah karena awakna sorangan bisa kil qadari kulapan tihula qadarkan Allah taala. Wala yurakhisuna bidzalika li ahadin tara gumurahan ahli sunnah wal jamaah dina migawe maksiat ka sasaha nyalahkeun sorangan tara nyalahkeun batur. Migawe maksiat teh gara-gara sia dari teu salat Allah sudahnya. Manehna we kepluk teu lekun salat, langsung nyala batur. Seperti kejerema diajak kulit musuh. Salat heula, ke kagok lo makanya laut. Bahwa atuh nyerang mungkin, yang kurang sia gara-gara ngomong ulang waktu sholat, jadi dia mereka tinggal dari sholat asar, ketika ka maghriban, nyalahkeun batur. Kuduhan manehna teu mikir, kemeunang gawe mumurahan, nyalahkeun batur. Dina tinggal maksiat, dengan gawe maksiat ka Allah taala. Fa inna Allah ta'ala maka satunya Allah ta'ala eta wasofa cipatan Allah ta'ala ba'du adaihi fi kitabihi kasawareh musuh-musuh Allah ta'ala dina kitab Allah ta'ala bil ihtijaji bil masyiati musuh Allah ta'ala sifat musuh Allah ta'ala masuk gawe hujah kulapan masyiah persanding Allah ta'ala. Masya Allah ngomongkeun masya Allah ini karena perkara kumaha perkara dikersakeun ku Allah atawa qadar rea sarua lah masyiah kene cuman karo alaihim dalika tuluy ingkar Allah taala kaya musuh Allah bahwa ulah digawe kana masyiah kersaning Allah taala wa waqalahum tapi ka ngawale Allah taala ka musuh Allah taala karena kelakuan kituna wala yuqabbilu wala yuqabbilu penerima Allah taala karena kaul kitu bijil ki musuh-musuh Allah waraddahu nolak Allah taala karena kaul kitu ngalahkeun eta musuh-musuh Allah wa kadzabahu nepi ka ngabohongkeun Allah taala
kalau sawareh musuh-musuh Allah Ta'ala ngomongkeun kersani Allah Ta'ala. Ngomong nama sih gampang, remuk. Takbir, kersani Allah Ta'ala, Masya Allah, loba ucapan apa. Dan kebabari diomongkeun apa? Enteng, hampa, ringan. Tapi ketika dicicingkeun atau pas, nempatkan perkara teu dina tempatna, seperti tadi teh ya, kunaon euy gawe maksiat, Masya Allah, bersaling Allah Ta'ala. Kunaon euy teh salat takbir. Eta ucapan rumuy diomongkeun mah. Tapi kumaha? Yo, diomongkeun oleh Allah Ta'ala. Ketika nanti Allah Ta'ala dina ayat sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daqu sana qul hal indakum min ilmin fatahrujuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul walillahil hujjatul balighah. Eta ayat apanya? Saya qulul ladzina asyraku engke bakal ngaromo jalma-jalma anu musyrik anu nyakutukeun Allah jeung makhluk. Musyrik teh loba. Kan aya musyrik kopi, aya musyrik jali. Musyrik teh loba, lain ala kadar nyembah ka pepong hukum, nyembah ka tubiet musyrik, nyembah pagawean musyrik, nyembah mobil musyrik, nyembah pimpinan presiden musyrik sarua. Lebih-lebih di nyembah Allah Ta'ala musyrik eta hukuman. Atau nyaruwakeun ngahormat makhluk seperti ngahormat ka Allah Ta'ala musyrik. Komo deui Allah Ta'ala leuwih dihinakeun. Ari salat make baju butut, ari datang pejabat bajuna jadi alus wah. Jelema musyrik ya. Beda antara musyrik teh. Tapi tergitu sekolah masyarakat akhirat mah hate jeung namanya. Hate utawa ulah leuwih condong karena sifatna makhluk. Kudu masyarakat sakabeh perkara ka Allah Ta'ala. Hate jeung namanya. Besok tingaranan musyrik teh. Ketika ngagungkeun urang ka makhluk seperti ngagungkeun ka Allah Ta'ala ku hate urang, maka eta musyrik disebutna. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Lamun ngeresakeun mah Allah Ta'ala ka urang sarerea deui ceuk musyrikin. Da moal musyrik urang teh. Moal musyrik deui bapak-bapak urang teh. Ieu hujah. Matak dicacat teh. Jadi seolah-olah jelema anu ngomongkeun maksiat adalah takdir sarua jeung musyrikin kaulna. Karena kalau musyrikin ketika ngobrol di akhirat, ting ngobrol di neraka, ting di arah masar ngobrol, ahli neraka jeung ahli neraka, kan rame da loba ahli neraka teh. Da sabener nama cek ahli neraka teh ahli neraka deui. Lamun dikersakeun ka Allah Ta'ala urang, maka pasti urang teh moal jadi musyrikin deui. Bapak urang moal jadi musyrikin deui. Allah ieu. Ya kalau musyrikin. Ngahujah supaya genah awakna ngabagikeun kasalahan karena Allah Ta'ala. Oh bisa gitu. Wala haramna min syai'in. Jangan tengah haramkeun kaulah agung urang kalau sadaya karena perkara saja. Wala haramna. Jeung moal ngaharamkeun urang sadayana karena perkara. Karena kalau buat musyrikin sok ngaharamkeun karena perkara dihalalkeun ka Allah Ta'ala kalau buat baheula. Seperti naon? Dikisahkeun di ayat suci Al-Qur'an bertelakeun kana
onta anu diharamkeun ku kaum musyrikin kemenang di dahar dagingna rupa-rupa kelakuan kaum musyrikin sok ngaharamkeun karena perkara halal sok ngahalalkeun karena perkara haram disebutkan edan teh nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun kadalika kadzdzabal ladzina min qablihim seperti kaum musyrikin gitu sok poho di jalma-jalma sama musyrikin hatta datu ba'asana nabi kake bakal nyicipi musyrikin karena siksa kaulah agung cek Allah Ta'ala kudu mandi ka anjeun Muhammad hal indaku min ilmin apakah anjeun boga hujah boga ilmu jampi hujah di hadapan Allah Ta'ala ngomong gitu patah rujuhu terus bisa keluar aranjeun kabeh make eta ilmu nuju ka kaula sadaya iya tattabi'una illa donna teu araranut eta musyrikin kecuali karena sangkaan manehanana wah sangkaan teh aing mah boga hujah bisa mengenang ketika disidang di hadapan Allah Ta'ala urang teu ingin hujah di ayeuna keneh kunaon teh gawe maksiat takdir bisa mah begitu di hadapan Allah Ta'ala teu bisa karena manehna turun karena sangkaan lain karena keyakinan lain karena ilmu yakin sangkaan manehana sangkaan jadi sangkaan mah geus teu bisa dijadikan hujah karena ilmu anu yakin sok bisa dijadikan hujah wa in antum illa taharusuna jeung teu aya ari aranjeun kabeh kecuali cacarita wungkul teu jeung buktina bagus doang cek Allah Ta'ala kata kita. Jadi jelema anu bagus wungkul teh teu jeung pagaweanana kaya kalakuan siga musyrikin dicacat ka Allah Ta'ala bagus wungkul maneh mah teu jeung buktina teu jeung ilmuna teu jeung prakna mata ulah oke ngomong wungkul teh teu jeung prakna teh kudu nganti ka anjeun Muhammad walillahil hujjatul baligh mangka dimiliki Allah Ta'ala hujjah anu sampurna. Ketika dijelaskan di ayat sejen, untuk ayatul ukhra di ayat sejen, sepanjang Allah Ta'ala, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin. Sama kene hampir sama aja jeung tadi. Wakola jeung bakal ngaromong jalma-jalma musyrikin lamun ngersapkeun Allah Ta'ala mangka moal ibadah urang sadayana kalian Allah Ta'ala. Moal ibadah kaula sadaya kana tapeko, moal ibadah di bawah urang sadaya ge kalian Allah Ta'ala. Jeung moal ngaharamkeun kaula sadaya kana perkara kalian Allah Ta'ala. Kadalika fa'alal ladzina min qablihim tah sapertikeun kitu pagawean jalma-jalma samanehna mangka teu aya anu usul kecuali nyampaikeun wungkul dalil anu pertela nepikeun wungkul kawajiban rasul teu wajib ngarobah karena kewajiban rasul adalah tabligh nyampaikeun anu ngarobah jadi berjelema jadi bener jelema jadi bisa digawe amal soleh tegasna eta mah Allah Ta'ala wajib kalengan adalah kadar ngomong wungkul tabligh wungkul fa iyyaka wal ibtida'a bil musyrikin maka kudu sieun anjeun anu ka musyrikin sarua sifat jeung musyrikin mata ulah ngomongkeun masyaallah ulah ngomongkeun takdir lamun migawe doraka teu kudu salahkeun dari pribadi ulah intija gawe hujah seolah-olah nyalahkeun ka Allah Rabbul Alamin wa hasbuka minal qadari cukup jangan anjeun tina qadar mah iman kana qadar alus jeung gorengna qadar di Allah Ta'ala cukup iman itu jadi pengertian iman karena qadar rukun iman anu kalimah iman karena qadar khairihi wa syarrihi rek alus rek gorengna eta bijil ti Allah Ta'ala
Hakikat nama bijil di Allah Ta'ala awis jeung goreng. Tapi lamun ditinggali dina segi adab tata krama alus ku kaunggulan dan Allah Ta'ala goreng na urang digawe maksiat ku kasalahan dari pribadi. Jadi ku kasalahan dari pribadi eta adab tata krama jeung ulama kalam, ulama ahli tauhid. Terus kali tergelumer dianjeun kana Allah kanjeun al-imtisal li amrillahi ta'ala kudu turun kana perintah Allah Ta'ala wal ijtinabi li nahyihi jeung kudu ngajauhan kana cegahan Allah Ta'ala wa tub ala dawami kudu tobat anjeun salawasna min taksirika tina sabab gagabah anjeun anil qiyami bihaqihi jauh tina migawe hak-hak Allah Ta'ala. Wasta'in jeung kudu minta tulung anjeun billahi ta'ala ka Allah Ta'ala dina migawe ibadah ka Allah Ta'ala jeung dina ningalkeun maksiat ka Allah Ta'ala. Jadi urang kudu minta tulung Allah Ta'ala nya. Mataklah haula wala quwata illa billah. Teu aya daya upaya migawe maksiat jeung migawe ibadah jeung ningalkeun maksiat. Wala kuwata teu aya kakuatan bisa migawe ibadah jeung bisa ninggalkeun maksiat illa billah kecuali ku pitulung Allah Ta'ala. Contoh we kadinya pitulung Allah Ta'ala. Wa tawakkal alaihi jeung kudu tawakal anjeun ka Allah Ta'ala. Kemarin pernah dijelaskan ari definisi tawakal teh adalah masrahkeun hasil ka Allah Ta'ala tapi sarta migawena kamari geus ibaratkeun kos manuk pieun. Wa qad qala nepi ka ngandika kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam dina hadis idza tukirul qadaru fa'amsaku panaha andal qadifihi lima bidalika minal khatri wa kasrati darar. Idza tukirul qadar fa'amsiku bila mana disebut qadar maka kudu repeh anjeun ulah ngomong. Mun aya ngomongkeun qadar takdir leuwih di Allah Ta'ala repeh. Bila mana aya disebut qadar. Panana adil qalbi. Makanya Kanjeng Rasul ngomongkeun tentang qadar. Karena teu aya nu apaleun pamasti Allah Ta'ala kecuali ilmu Allah Ta'ala. Jeung teu aya nu apaleun ilmu Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Ketika dijelaskan bahwa Lauh Mahfuz takdir makhluk besok ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz mah makhluk, maka bisa dihapus deh tulisan Lauh Mahfuz dehnya. Tapi ayat jadi perkara tekanyawan ku makhluk anu apaleuna na ilmu Allah Ta'ala teu aya nu apaleun karena eta ilmu Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Lima bidalika minal khatri wa kasrati darar. Karena lamun ngomongkeun qadar lamun dipanjang-panjang oge mata jadi pikapawureun jeung mata loba madorot loba bahaya lamun ngomongkeun qadar. Jadi geus ulah diomongkeun. Geus we qadar eta namanya. Dina menjelaskeun qadar teh qadar we. Jadi lamun geus ngomongkeun qadar repeh. Jadi amun ditanya kunaon euy manehna tara salat takdir. Kunaon euy tara puasa takdir. Kunaon euy tara ngiluat berjamaah salat takdir. Kunaon euy terus sagala-gala takdir euy nya kabeh. Repeh tong dipanjang-panjang. Karena dicacat salah emang heuh hakikatna takdir di Allah Ta'ala. Dicacat salah bingung. Maka Kanjeng Rasul ida dukir Allah qadaru pamsiku. Kudu nahan aranjeun kabeh ulah ngomong naon. Geus antepkeun. Teu urang mah nyarang geus kunaon euy kana salat takdir. Antepkeun tinggalkeun tong dipanjang-panjang. Heeh. Atawa tong dibalas ku omongan teungeul we langsung lah Pak. Mah. Kalau kau kunaon sia nangeur aya takdir.
serius di wae main Allah saya. Untuk nama jadi ngeluan ya kan, ngomong ke takbir ke wae. Untuk nama jadi parasea, ditanya bagian takunan parasea takbir. Ya, kamu jadi takbir. Otak jadi bagi banyak ngomong berkodar namanya. Ulah ngomong berkodar ya. Itu jadi bahaya ngomong berkodar namanya. Jadi yang takbir mah bercelang teh nyalahkeun diri pribadi, nyalahkeun ka Allah Taala. Padahal urang teh neungel oge nu ngagerakeun teh sebenarnya mah hate urang ngagerakeun. Hakikat nu ngagerakeunana Allah Taala. Udah hati urang teh yang betul kan gerak sia. Patok teu namanya. Jadi takbir riwayat tadi. Kita itu pembahasan masalah sifat hati anu goreng patut adalah merasa aman dina siksa Allah Ta'ala ketika ngomong di sana pagawean maksiat adalah takbir cek manehanna. Berarti goreng patut kalau kuat gitu teh. Berarti sifat hati anu goreng namanya. Karena naon tadi mau kudu dibahas kuduna mah hiji abdi mah yang bisa menggawe amal ibadah Allah Ta'ala itu taufik hidayah dari Allah Ta'ala itu keunggulan Allah Ta'ala hiji abdi bisa menggawe ibadah Allah Ta'ala namun menggawe karena maksiat maka itu adalah kesalahan abdi mutlak itu hiji pagawean abdi karena Allah Ta'ala geus ngadamal Allah Ta'ala karena kudrat abdi teh karena ikhtiar abdi. Jadi guys dibahas. Jadi itu kalau dekat intal kalam walillahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.